Boleh, Jor? Kita hitung. Oke. Tua banget. Ketemu dia jam Rak Ancuer dari Tangerang. Kemana deh? Kabar nak? Alhamdulillah sehat. Anjing kasar. Kamu gerak. Kemana ya aktivitas saya dah ya bro? Aktivitas mah lancar bro. Urang kadite karena memenuhi undangan. Berarti- CGL bro. Kemana ya? Komunitas segel Tangerang mah. Alhamdulillah restoran besar bro. Restoran gede. Gede. Makanya urang mawakeun teh supaya lah jadi nyararahok itu kan. Bro, CGL Cigoba garis lucu, ulah debat teh, suka nu parintur berdebat ayo. Mending lucu tuh awet ngoranya bro. Oh. Cuma aya nu ieu mumpung dewek ka dieu, dewek kan sigana kapasitasnya pas, Bro. Jangan debat soal ieu teh. Jadi orang kan orang masih sosial media main kena Facebook eneh. Facebook, FB loba main nama. FB. Cuma ieu urang teh nya temenan aja mah karolo tukang karek. Megang FB, coba kalau Kadang-kadang hewa teh gitu maksudna. Dengar aja nih. ngaco teh Ngaraneh mandang sosial media teh ngaranco. Aya ya maksudna jamang geus rumah tangga, ibu-ibu ya ka aya di temenan urang arek mau disebutkeun lah udah bahaya maksud biasa lah. Pakai saja mawar. Makanya bahaya, ayah ibu-ibu sigana mah pasarea jeung suamina gitunya dijadikan status. Oh, nu keur ieu sebut dewek komen nu yang muncul. Nu komen odoh teh. Oh, nu eta. Itu maksudna Parah esensina eta mah. si ibu-ibu nu pasarea ieu teh naon esensina? Paedahna, mudorotna kan aya mah eta teh nya. Cek Intina urang mah mah- loba mudorot teh cek urang mah. Intina mah mungkin mencari perhatian nomor hijinya. Dan nomor dua mah saanya ho mantan teh ngalirik bro. Mantan. Jadi nyari perhatian. Nah, ka dia. Itu bahaya nu kitu mah nya. Bahaya pisan bro. Maksudna nyari perhatian. Otomatis kan mantan teh ah ieu Oh, potongan aing. Heeh. Pernah mah pernah jeung aing geuning Kos jeung dia lalaki nama kehidupannya. kieu kairupana. Coba mun bola jeung aing gitu Jadi maksudna. aya akses si mantan teh benernya. Ya, hati-hati untuk ibu-ibu anu pasarea di FB-nya terutama ulah pada pasarea bae. Di dalam maksudna esensina naon, sok urang mah loba mudorotna. Di motor bisa. Jaman bae. Bebas lah. Ngaranna ge rekayasanya bro. Oh, Ya. ngarokok lah, ngarokok senang bae. Masalahnya bagi orang mah terpenting bro, maksudnya diasupkeun diumbar-umbar. Emang hayam diumbar bro. Oh, enak kok punya. Ayo diumbar para pisan. pidana. Penghasilan. DPR, yo deket. Para pisan. Gua ulah ngomong anjing mah. Oh, aduh. Enggak, maksudnya kan dipotong-potong, ngapain dipotong, pada mah upload. Nah, kerusum kan ya aya Parah, STM bro. Parah pisan. STM jadi ngapas kan dia. Tapi orang masalahnya Ngapas kan dia terus maksudnya aya STM nu ngomong gitu. Buku gue bahasa anjing. Ayahnya Naon atuh coba teh. kita mengenai maksudnya sisi positif dewek menurut dewek pribadi lahnya nu model posting-posting gitu istilahnya awewe unek-unek itu tentang Oh, rumah makanya tangga. balik deui anu tentang anu konflik rumah tangga dibawa ke anu sosial media. Menurut pribadi dewek kumaha sih Ya, cara urang mah. mengatasina? Maksud urang mah teh sih mudorotna teh loba. KIJ ngabuka akses mantannya. Kadia sih. Ya, ngabuka akses mantan. Nu paurna deui aya tim kompor. Biasana na Facebook aya tim Nah, kompor, Bisa modal berbahaya. berbahaya. Bahaya eta nu kitu teh. Enggeus bro, ceraikeun bae lalak. Jadi urang teh pikiran Pikiranna teh nya terarah jadi nantinya. Oh, benernya. teh ya ibu-ibu ya lamun erek itu sekalian lamun erek ngabuka aib nya menurut urang mah ya ngabuka aib manehna teh ngupload Jadi- di sosial media teh. Lebih jelas lah gitu berean foto Oh, maksudnya ya ibu-ibu lamun arek ngabuka aib sekalian di sosial media, maksudnya Anda tampilkan foto suami di FB. Meureun aing ge bisa ieu nya ecengan odot teh suamina teh. Parah Gitu ya. pisannya. Odot teh bukuna suamina. Oh, suami. Dan Para pisan, para bojoer. Kadang-kadang sok ai dipikirnya teu kudu pikiraneun teh gitu. Ari teu dipikir, garete ka teh Kepikirannya. komen teh gitu. Eta teh padahal mah aya dina hadis nu itu teh mah. Urang nya urang ya maksudna urang kan pernah ngaji ya nu cok budak sekolah mah tara ngaji. Ya urang urang boga hadis masalah. Iya, maksud urang mah nu hadis urang nyaonya di surat Al-Baqarah ayat 187. Urang nu sigana nu eta nu masih inget teh. Maksudnya istri adalah pakaian suami, suami adalah pakaian istri. Intina mah Saling melengkapi nya. saling melengkapi, saling menutupi Nah. kekurangan. Intina mah ka dia, urang Kenapa mah. harus diumbar teh Nah. gitu maksudna.
Lagian di zaman eta mah, oh lah sensitifnya. Aing pada mah ngomong sensitif tapi Sensitif. bae budak tanda tanya bae. Sensitif zona. Terus kumaha tuh ya, Bro? Maksudna ngomong-ngomong geus boga doi encan. Maksudna doi teh naon? Tapi sebenarnya singkatan doi teh. Maksudna Doi teh dia orang istimewa. Oh, doa ibu. Doa ibu no Jakarta Garut kan marake doa ibu. Soalnya dalam arti doi teh tah aya singkatanna teh kitu. Orang teh nyaho sama doi teh. Dia orang Indonesia. istimewa. Oh, wonten ada orang Jadi Indonesia. dalam arti istimewa teh meureun cenderung nama pacar man gitunya. Nu dipertanyakeun teh lain deh. Kadinya. Oh, maksudnya orang nyaona doa itu doa ibu maksudnya. Orang katipuna mah aya maksudnya. Geus ngomong mah ka mana bae lah nya. Aya katipuna mah ya ku budak Cianjur pernah gawe bareng. Bro, ulang sama siapa? Sama doi. Kan belagunya doi mau kendaraan doi. Pas dijeluh kan kurang doa ibu. Anjing. Berarti aya tergantung orang menyikapinya doi teh naon gitu teh. Ai masalah ngomong kabogo mah aya, Bro. Cuman orang can bisa memposting untuk dipublikasikan. Ulah. Kalau mau kanyaan kurang. Ibu-ibu pasar ya bagi kurang cari. Parahnya, parah bisa. Parah bisi anu senengan apa kumaha kan diselip kan. Berarti nyerat aya, teh. aya. Aya. Maksudnya ieu mah kurang Aya. rek promokan. Rek promokan. Aya. Cuman ya urang mah paling ge secara diem-diem lah. Cukup urang jeung manehna doang gitu. Maksudnya cara diam-diam teh apakah budak mata halus apa kumaha? Ya masalah eta mah nya relatif lah. Mungkin bagi urang mah gitu halus, teh Halus, bagi ya. batur mah nya. Emang relatif Nah. ya, emang relatif. Jadi kan sok urang mah halus da KBG boga urang mah halus gitu teh. Jadi daripada orang bersifat iri, boga urang mah goreng, nu itu mah halus kan ujung-ujungna mah status deui, Bro. Tapi nu jeung ayeuna budak mana maksudnya? Ayolah pokoknya mah. Ulah ya maksudnya si budak teh meureun nu Penasaran. Iya, penasaran. Urang ibaratna mewakili barudak lah biasa. Pokoknya mah di mata orang mah eta spesial. spesialnya. Spesial. Oh, iya sibukanna tadi geus iya. Geus sibukanna naon tuh? Nah, Geus tanya sih tadi. encan lah. Tanya, ibu jadi ngawur obrolan. Jadi ngawur. Tapi halus sih. Kadiana mah halus. Jadi bercampur padu. Geus lah cukup lah, Bro. Cukup bae lah Mungkin pembahasan sakit lah. Balik di ke pembahasan nu Status, awal tadi, ya. nu status anak-anak ibu-ibu pasarnya di FB. Iya. Nya menurut orang mah janganlah, maksudnya jangan Jangan terlalu diumbar lah intinya. jangan terlalu domba, apalagi di sosial media kan Iya. banyak orang yang tidak dikenal, terus yang Penilaian. kenal pun jadi tahu kan aibnya kan. Loba mudorotna daripada faedah nama kan ya. Sama tobat goblok teh. Macam-macam bae emang. Dasar. Risi nyulut nanti. Wes gitu bae Bro nya. Sip. Wes lu Urang yo guys, Ya. alhamdulillah ya maksudnya orang diundangkannya. Kadia orang bener-bener ya suatu penghormatan lah gitunya. Terus insyaallah Moga-moga mah lancar lah istilahnya. berkah salamet bae lah, Bro. CGL. Salam CGL, oke? CGL. Bro, Sip.